ibu saroge teu pati soleh urang kali sarwana hayang bagja hirup atuh kumpul ka pangajian jeung jalmi anu soleh khulatahu bisolihin anjeun kedah sasarengan sareng campur gaul jeung jalmi-jalmi anu soleh. Sebab lamun urang campur gaul jeung jalmi soleh urang bakal kacanak soleh. Jalmi soleh teh sanes ajengan hungkul. Seueur pan urang oge gaduh rencangan saroleh. Biasanya nak urang kana kasayan. Bahkan jalmi anu soleh mah tiasa nu disebatna soleh tiasa maksiat ka urang. Jalmi anu rencangan anu teu soleh mah kumaha ngagungkeun kahayang urang. Tapi di rencangan anu soleh mah pasti bakal ngenjenkeun nalika urang minimal kawonan. Tong kitu goreng kitu teh. Luar tosan ku jalmi soleh mah ngenjen kana kalakuan urang. Maka Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Bahasana kitu. Jalmi ariman ittaqullah anjeun kudu sasaran kudu takwa ka Gusti Allah. Nu kaduana kumaha carana takwa ka Gusti Allah teh wa kunu ma'as shadiqin. Anjeun kudu babarengan jeung jalmi siddiqin nu saroleh. Makanya engke teh ibu urang teh bakal bisa dipanggil Gusti Allah teh wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum nadir. Sareng Allah teh nalika urang teh bakal sumping ka ditu teh zumara rombongan-rombongan. Aya rombongan anu awon dilebetkeun ka neraka berombong. Aya lombang anu sae lebet ka sana rombongan gitu. Jadi mun teh mau urang jalmi anu awon jeung golonganana kacanakeun. Mun urang jalmi anu soleh jeung jalmi soleh kacanakeun. Hari urang lobana sasarangan jeung jalmi soleh atawa jalmi anu awon. Kadang urang jeung jalmi anu soleh, kadang seueur jeung jalmi anu awon. Engke teh ditu teh pakanjeutkeun urang teh dicanak eta batal urang hadiah tuh. Ya yang loba jeung urang hadiah tuh. Jadi urang sasarangan teh seueur usaha digiring teh. Wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Ari jalmi takwa mah rombongan oge ka surga teh dirombongkeun jeung jalmi takwa deui ngarombong jeung jalmi anu saleh. Kuwi